Bet, tingten si Aceng mah nya merangki atuh. Bareungitna sakali nepak ge 10 pa ya keur penting. Gitu atuh. Kumaha di polosok merenang duka mani can? Can. Ah paingan. Geus Aceng nyen omenya. Yang sare DKI mah. Tiap hari gadang-gadang percuma ledinganna. Pak. Bro, obet. Kamarana geuning. Biasanya betnya geus metingkeun si Aceng. Nya. Ginian Pak can siap-siap. Pan aya teh tingali. Jam 7. Jam 7. Wah, Nya can siap-siap. Balik samun kabarang dipecatnya ke guru teh teh. Mun dipecat ibarang atau jangan berat. Dipayunnya Pak nya. Ya. wah. Oh, geuning jam 7 geuning ya. Kumaha kaberangan dia. Mangkana kepala sekolahna galak. Mana can digaji deung segenep bulan. Buru-buru ah. Maju. Ganti Bu. Aduh, seberangan. Rata kaberangannya. Sandal apaan deh? Kepala sekolah ngamuk. Aduh. Jauh keneh deh. 2 kilo deh. Aduh. Tung. Oh, datang. Ya, cangkeul sok. Setem atuh. Tah gitu sae. Aduh, rata. Duduk. Tuh. Yuk gagalian we, gagalian. Kalak anyang-anyangan. Kuat di seberang. Baralik. Sekolah mandi. Bejakeun gerak ka kolot-kolotna. Rares sebedak jam enak. Dek, kan ayeuna mah hari Minggu, kan libur sekolah mah. Naon sekolah ih paraden linglung. Linglung berarti amang deui. Ulikeun we. Sireum. Kumaha? Ulin moal. Jadi moal ieu teh. Urang nongkrong di warung. Urang ngopi. Ayo milu moal. Ayo main bal. Sireum. Sireum si Gopar. Lain sekolah budak teh keur naon nya? Ayo sekolah beurang. Ieu mah sireum teh juga sera paralon. Paraden. Diajak sekolah kalau kamu mau sorangan. Ayo sekolah lah budak balik sana. Sireum teh juga sera paraden. Pak, jadi sireum. Jadi sireum lain. Ek shopping. Mumpung isu keneh ek shopping ayeuna. Coba ayeuna teh cenah aya kabar keur diskon 80%. Kudu pageulana ieu mah atuh euy. Paraden balik ka mana? Balik ka mana deui? Dapaeun sekolah, hayu sekolah. Sekolah geus beurang hayu kalau ka shopping ka dialpakeun geura ku bapak. Halah Paraden, apaan shopping mah nomor 1, sekolah mah nomor 2 lah. Engke heula ayeuna mah pokona mah shopping heula nu wajib soalna aya diskon 80%. Sekolah. Ya shopping atuh. Sekolah. Shopping Paraden. Sekolah. Paraden ieu gandengnya tah ku abi dibekalan. Izinkeun abi mah bade shopping. Dadah. 1000 lumayan lah. Kelak. Naon ka sekolah? Apa ayeuna asa hari Minggu lin? Riut meureun ah. Sri Jororo bisa asup. Telat ya. Asup. Assalamualaikum. Aduh, redak puntennya Bapak telat. Hah? Kosong. Kamarananya. Kerek jam 8 kok ya gini. Sebaralik gitunya. Mang Ion. Kumaha Paraden? Dia gerak. Aya naon Paraden? Ari barudak kamarana gini nya usah sekolah gini tes jam 8. Aduh, Paraden masuk linglung. Kapan ayeuna mah poe Minggu? Minggu. Senin, Lin. Minggu. Senin ah. Minggu. Sok tinggal kalender gerana HP. Benernya Minggu. Bener gening.